Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslihi walidin bil alimin wa akhrijna min bainihim salimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muginan biha rahmatan panjang Nabi Muhammad gantar beribu jangan balik selamatkan hati kumpulan zaman ini kula warga sahabat sedaya dijamin. Amin. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Hadratal kiram, akhinal kiram, syakhina wa qudwatina al-alim al-alama al-ustaz Oyo Wahyudin rahimahullah al-barokah al-panjang umur hayya nashkuru bina alama awalanallahu ala fursatil thaminah lijitima'ina fi hadhihi laylatil mubarakah li dzikrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ta'limil jimat fi kulli usbu'. Arti itu sarwa we tadi bukan kena bisa wing. Kaum muslimin muslimat, alim ulama, para asatid, jamaah sadayana, kalayan muji karena segala rupi nikmat ti Gusti Mah suci tepangli dina jimat nu ka-313. Sami sareng tangan sholawat ahli badar anu ngiringan perang badar sahabat jumlahna 313. Ayeuna jimat ka 313. Urang mundut ka Gusti Mah suci berkah ieu pangajian mugia Allah maparinan urang damang lahir batin, lembur urang diamankeun di kulibang kurahmat kadeudeuh kanyahan Allah, kapriyogian urang digampilkeun, anak cucu putu urang disolehkeun, salaki urang dibageurkeun. Sapang tarikna redanyaan dina nu. Istri urang disolehahkeun. Sadayana anu dipikaridho ku Allah dicatetkeun kangge urang rezekina jembar tur halal. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat anu mulia, ieu teh tangan Jumat anu ka-313 dinten ieu teh kuring manu katilu. Kahiji di Majalengka, kadua di Pondok, katilu di dieu enjing tabu 8 ka Pagandon,
wangina ka Burujul Wetan, dinten minggu anjing ka Brebes, wangina di Hegarsari, dinten Salasa wengi dinten Senin wengi Salasa di Provinsi Blok Minggu, anjingna muludan di pasantren, wangina ka Sindang Haji, bebeja teh majarkeun tarang noloyong we. Mudah-mudahan sehat sadayana. Malam Kemisna ngopi. Tete cangka itu ngopi nama. Malam Kemis jeung malam Jumat. Kaum muslimin muslimat anu mulia, urang ngahancah heula hadis masih bab sholawat kautamian maos Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maruf untuk hati. Mudah-mudahan sing barakahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min du'ain oranana saking doa teu aya tina hiji permohonan doa illa angin kajaba bainahu iku ing dalem antarane doa wa bainas sama ilan antarane langit hijabun opo hijabun aling-aling teu aya di antawis doa urang sareng langit di antara anjeunna duaan teh aya hijab teh nu halang nu sok dipake di mushola teh geuning hatta yusollia sehingga maca sholawat sapa wong alaya ing atase ingsun. Janten doa nu disangkakeun ku urang di tengah-tengah antawis doa sareng langit teh aya hijab. Eta hijab kabuka lamun urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Fa idza sholla maka ing dalem nalikane sholawat sapa wong nalika jalma eta maca sholawat alayya ing atase ingsun kakaula in khoroko mangka kabedah teh sobek soek apa dalikal hijabu mengkono al in aling nalika urang maca sholawat maka eta hijab kabuka warufi alan diangkat opo ad-doa doa difaham tina hadis eta upami urang ngadoa teu maca sholawat doana teh mental deui dialungkeun deui ku malaikat margi teu aya stempel ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanajan ngadoana bari jungkal jumpalin bari ceurik bari nyaan pisan teu maos sholawat sami sareng surat teu make stempel teu resmi disebutna doa ilegal. Janten wayahna upami ngadoa nun wege kawitan ku sholawat. Wa qala lan isdau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun fi yaumin ing dalam sedina dina sapoe mi'ata marratin kelawan 100 ambalan maca sholawat 100 wihan bade sallallahu ala Muhammad bade sholawat nuridat bade sholawat askin bade sholawat kamaliyah bade sholawat nariyah munjiat rupi-rupi naon manfaatna qadha mangkanekani maka nyumponan sapa Allahu Gusti Allah lahu kedue wong pikeun eta jalma mi'ata hajatin kelawan 100 kabutuh ku Allah dicumponan 100 kabutuh buruh maca sholawat 100 kali naon atuh kabutuhna sab'una utawi 70 nu
nu 70 minha saking cepet tenun 100 mun 50 gocap mun salawe tiga mun 200 nope mun 500 mun 1000 seceng mun 1500 cenggo lamun 10.000 coba 20.000 noban untuk buka duit sabuna utawi 70 bin asangking 100 ikuli akhiratihi kanggo akhirate wong 100 teh bagi 2 70 na disimpan keur di akhirat wa salatina lan 30 minha saking 100 iku li dunyahu kanggo dunyane wong 30 mah kok dikontankeun ku Allah dicumponan kabutuhna 30 rupa di alam dunia naon aturupana adu kateuing boa-boa urang bisa dahar ngeunah gecan di antara fadilah mau sholawat dahar ngeunah teh mahal teh batur mah saking ku hayang ngeunah dahar nepikeun ka abang-abangan neangan warung sisi jalan di lemur batur teu saeutik ngampar sisi jalan saking ku hayang dahar ngeunah urang mah di imah papahare boa tina 30 teh eta atawa boa tina 30 teh urang bisa ruang riung model kieu atawa boa tina 30 kabutuh nu dipasihkeun ku Allah di alam dunia teh bisa kene ningali budak maroleh di imah bisa kene ningali cocokan ngalayak di imah sok ambek teh halo sok ambek ningali ngalayak cocokan di imah eta teh lamun di imah ngalayak cocokan cirining budak aya dalam mun eueuh mah meureun da imah ke rapi ngan hanjakal imah rapi gegentina budak eueuh buah-buah di antara 30 kabutuh nuku Allah dipasihkeun teh ningali salaki can nukul dilawan halo buah-buah ningali salaki can nukul dilawan pucak teh berarti mending inca buah-buah kanikmatan nu dipaparinkeun ku Allah ayeuna eta teh ladang sholawat nu 30 rupa kabutuh dikontanan di alam dunia 70 nama ke disampur jaga di kiamat amin ya rabbal wa qala langis dawu sapa nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong sing sajalmina iku salat maca sholawat sapa man alaya ing atase ingsun sholatan kelawan sholawat wahidatan kang suwiji maca sholawat sakali sholat mangka maparin rahmat sopo Allah Gusti Allah alaihi ing atase wong kaeta jalma wa malaikatuhu lan piro-piro malaikate Allah isyrina kelawan 20 apa nimarotan ambalane Allah bakal didoakeun jeung malaikatna eta jalma 20 kali nu ngadoakeunna Allah jeung malaikat walam yamut lan ora bakal mati sapa man hatta yubasyara sehingga den bungahakeun sapa man nepi ka dibungakeun malaka maut bil jannati dibungakeun kalawan surga amin ya rabbal alamin syukur kabina-bina fadilah nama sholawat asal kurang didawamkeun weh dan penting nama istiqomah para kiai kapungkur simkuring kantos ngobrol sareng satri Mbah Hamid Pasuruan anjeunna salah sawios wali dawamana teh waktos ditaros Mbah dawamana teh naon upami wiridan sadidinten dawaman Mbah Hamid Pasuruan almarhum almarhumlah hiji hasbunallah wa ni'mal wakil eta we dawaman teh hasbunallah wa ni'mal wakil
anu kadua sholawat dawaman teh jadi teu kudu nu ararane rek dipake naon we ge bisa pajeun kolot urang baheula bismillah ngaleungit nya bismillahirrahmanirrahim ngaleungit hari urang mah sok kadang-udang nu ararane boga doa jeung jawakan kakara marna hati teh diberi wirid bismillah mah tugang teh wirid naon bismillah nya asal leutik teh diberi bismillah ku kiai padahal agungna luar binasa. Nabi Sulaiman alaihi salam kapungkur naklukeun Ratu Balqis nu jantan istrina anu ka-1000 ku bismillah. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dina seratna teh bismillah. Takluk jadi istri nu ka 1000. Ye nu ngariung 1000. Orangnya Nabi Sulaiman mah mun ngaji teh geus kudu nginjing matrium keur berapa majikan 1000 kapungkur Nabi Sulaiman ngamalkeun teh nya eta we teu ararane nu urang ge nu penting mah istiqomahna anggerna mayengna dawamna sing biasa dijantenkeun wiridan teh naon geuning wiridan teh kagiatan rutin anu dilakukan setiap waktu isuk-isuk besubuh urang maca hasbunallahu wa ni'mal wakil 100 isukana 100 pagetona 100 wirid teh amalan rutin jam hiji peuting gurinjal hudang koloyong kacai gog nagog unggal peuting eta teh wirid tuluy wudu maksudna mah isuk-isuk jam genep koloyong ka hareup meuli sangu koneng tuluy sarapan eta ge wirid teh kagiatan rutin ta ayeuna jumaah oge jimat teh wirid wayahna malam Sabtu mah kami moal bisa kaganggu boga wiridan naon wiridanana ngaji Jumat jimat geus ka 313 alhamdulillah lamun urang geus biasa matu ngelakonan hiji pagawean biasana nu sajen sok disinggahkeun tapi lamun urang sok biasa ninggalkeun ngadak-ngadak teu bisa migawena jalma nu tara salat cek urang ge jalma nu tara salat lain teu bisa salat beda ribu nyalse mah nyalse seneng mah seneng ngan ku sabab teu digawean ngadak-ngadak sok hese digawe salat teh model urang ngirim daren ka tetangga hiji waktu teu ditarima da moal dikirim deui nya menang tahu di Sumedang, menang dodol di Garut, menang di Cianjur, menang di Bandung, tukang hakang barang hakang ngirim kata tangga hiji waktu diberengan teh ditarima malah dialungkeun ka tepan sampah hiji waktu boga dahareun deui dibere mah naon sabab tara ditarima Allah ge kadang-kadang mere ripu kanu senang sabab kamari keur senang ngariripu awak geus dumbuk nyalse adan kadenge kuliah heuh bisa ada kangga golepa gurinjal hudang kalah ka koloyong ulin isu kana teh kitu deui tuluy we ngadak-ngadak ngahajar ripu naon sababna kasempatan nu kamari nu dibikeun teu dikerwek teu ditarima isu kana teh moal dibere deui naudzubillah anu biasa jimat ngadak-ngadak karipulu sajen leungit da kuring lain teu payung ngal malam Sabtu loba nu mentah ngan ngahaja we dipiceun sabab boga wirid setiap malam Sabtu kudu ngariung jimat lain teu payung kuring ge payung ngan samalam Sabtu mah kuring ngahaja nyingkaan pagawean kajeban nu teu bisa ditinggalkeun naon tah hees sok ngadak-ngadak salse tapi lamun hiji waktu urang ninggalkeun sok ngadak-ngadak boga alasan keur ninggalkeunan mudah-mudahan we urang mah bisa maksakeun ge alhamdulillah asal niat karena Allah lamun niat karena Allah biasana sok digantian ibu lamun niat karena Allah biasana sok Nabi Sulaiman alaihi salam kapungkur anjeunna ningali balapan kuda
cimburetek budak tengah aja ditinggali murang ngecak da baheula mah olahraga anu kitu. Atuh saking kujongjon lalajo balapan kuda nepikeun ka hilap anjeunna gaduh wiridan. Kasorenakeun sampaikeun ka kamakneun kamalinaan. Atuh beres balap ningali balap. Anjeunna ge meureun ngilu. Atuh balik ka imahna hanjelu sabab tinggalin wirid dumeh lalajo balapan kuda nu anjeunna kabeh dipencit. Naon sabab cek Nabi Sulaiman ngaganggu sateh. Aing teh gara-gara sateh kaganggu dipencit. Tapi niat anjeunna mencit teh dumeh manehna kahalangan eling ka Gusti Allah gara-gara kuda. Dipencit kudana kabeh teh nyesa dibikeunan. Tapi niat hatena lillahi taala digantian ku Allah. Rek ka mana-mana teu kudu naik kuda. Dan Nabi Sulaiman mah naik angin. Mun rek ka mana-mana teh. Sabab mencit kudana lillahi ta'ala ngorbankeun harta bandana karena Allah, ku Allah diganti. Anu biasa ka mana-mana naik kuda, kudana geus dipencit karena Allah dumeh kahalangan eling, ku Allah digantian. Rek ka mana-mana tinggal naik angin. Digantian ku Allah. Nabi Yusuf alaihi salam terkenal pangkasepna sampai digoda ku istri raja Julaiha. Sampai difitnah ku raja. Sebab Nabi Yusuf difitnah ngagoda pamajikan raja, difitnah, dituduh, nepikeun ka disaksian ku orok teh geuning. Sebab Nabi Yusuf dituduh ngazinahan istri raja sampai disaksian ku orok, kabuktian Nabi Yusuf teu salah. Di penjara, kumapokna, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una. Nun Gusti, abdi memecah keneh di penjara tibatan diajak teu pararuguh ku maranehna. Mending kena di penjara Gusti, milih di penjarana karena Allah. Digantian ku Allah, diangkat jadi menteri. Sabab ninggalkeun kamecat karena Allah, ku Allah dikontanan, diangkat jadi menteri. Jadi entong sieun, lamun urang gara-gara jimat katinggalan lalajo, digantian kudu kaseneng nu saja. Teu bisa ningali artis, alhamdulillah ningali Ipamas. Meni araradem ningali Ipamas tuh. Oh kasih sinetron banyak. Diganti ku Gusti Allah. Asal ninggalkeun eta teh karena Allah. Ame digantian. Nabi Ibrahim alaihi salam ngorbankeun awak, nepikeun ka ditarajangan awakna. Dipangpengkeun ka seuneu bulan-bulan ku Raja Namrud, dumeh ngancurkeun patung berhalana. Ridho ditarajangan Nabi Ibrahim. Digantian awaluman yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Cek Nabi jalma nu pang mimitina dipakaian baju ku pangeran jaga di poe kiamah Nabi Ibrahim. Digantian engke teh tataranjang urang teh cuy. Oh nu make baju dawuh nu dagang parapatan tutup. Moal bisa nagihan pamoal. Bayakeun kabeh. Tapi engke jaga bakal aya nu dipakaian baju nu pamimitina Nabi Ibrahim sabab anjeunna ngorbankeun awak karena Allah, ngabelaan agama Allah. Disiksa ku Raja Namrud. Ada geus biasa ari kitu nama. Setiap nu ngabela agama Allah biasana disiksa. Lain disiksa model di roga ala, lahirna wungkul, batinna ge sarua. Kangjeng Nabi borat ujianana. Urang makari mecah, kiai ayeuna mah di Ararogo. Model Kangjeng Nabi baheula boroning di subuhan. Kami sarua jeung Nabi beureun. Nabi mah boro-boro disadiaan panggung, boro-boro disadiaan mik. Balik eueuh nu ngeupelan. Beda jeung kiai ayeuna nu pikeun ka daek nawar, kiai ayeuna mah sok datang daek aing sanu. Nabi memujang-mujang dongkap di balidogan tai onta cuy. Sampai ka waosna pulang. Ngabelaan saata. Urang kieu teh landang baheula kitu Kanjeng Nabi.
urang kikiran teh ladang baheula kitu Kanjeng disebut edan diudag-udag ku Abu Jahal dibeberi ku Abu Lahab nepikeun ka nyumput ka gua Hiro nyumput saking kuno lain kepes meran sieun lamun ngalawan bisa jadi teu nuluy dakwahna di roga halaman teh jadi lamun aya ustad nyumput eta teh lain sieun keur ngatur strategi ieu kumaha carana naon ngaranna teh supaya pare payu hameh tuluy pengajian rutin gitu maksudnya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngorbankeun awakna, ngorbankeun lahir batinna digantian ku Gusti Allah. Dipikadeudeuh, dipikanyaah, dipikaheman sampai ka hilap ka istri, teu emut ka putra. Ngabelaan saha? Urang. Ngabelaan urang. Urang ngabelaan naon ka Nabi? Kungsi bebeakan urang ngabelaan jiman. Halo? Kungsi bebeakan urang ngabelaan jiman. Kesatai mbek-mbekna acan urang mah kuku. Oh kuku. Matak teh sabaraha dibikeun ku urang Kang Kanjeng Nabi wal ti kikieuan ya. Jelo ka ditu muludan, jelo ka dieu muludan. Nginget-nginget kalahiran junjunan urang wa bidzalika falyafrahu kusabab hadirna Nabi sing bunga atuh ekspresi kegembiraan urang mah ruang riung baheula Nabi teu muludan saking ku tawadu lain tawadu paku tawadu teh nyaan handap asor saking kumbung dihormat-hormatna Nabi atuh sahabat teu muludan mejeuna dan nabina aya keneh urang nu bisik poho matak wajib muludan wajib iraha mulutna unggal minggu mangga unggal dinten gepek unggal usik ge heug sholawatan sorangan di dapur bari ngakeul keur muludan teh bari ngakeul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghili ghalimin bil ghalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muginam biham rahmatakan yang Muhammad jantan gandhi mujamajal maghali selamatkan abdi di kumpulan jalma dholi kula warga sahabat onang budak angkir tetangga incu nu hanggang di SMS-an di WA barudak kasep nyai barawa incu ka dieu incu mah hayang amprok teh malam Jumat mah hayang muludan kebeneran aya hayam kalieung rek dipencit lalu jag-jag mah nyaah mah teh meureun geus jalanna kudu kalieung ambeh muludan minantu nu di kota titah balik rek naon tah muludan tingkat imah aya nu muludan tingkat RT tingkat desa tingkat kabupaten urang mah muludan tingkat imah congcot di tengah tundaan log puyuh hiji tegep datenya nu cikal titah maca ya Robi nu panengahna meureun lakoja tuluy ya Rasul singkat we dandongna ge leutik tuluy mahalul kiam tilu jajar mah bapana mun aya titah ngadoa urak tumpangna naon tah saking kubungah dihadirkeunna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bidzalika falyafrahu ku hadirna Nabi sing bararunga bunga urang epanya asal bungana karena
nu karna Allah mah insyaallah digantian kudu leuwih alus mungguing Allah. Siti Khadijah istri Nabi nu ngawitan mantan nama teu acan kantos nyarios salangkungeun suanten Kangjeng Nabi. Teu acan kantos nyarios suarana satarikeun Kangjeng Nabi teu acan. Beda jeung urang Ameriki nya. Salaki kakara calangap teu geus tilu jajar ala pamajikan mah. Siti Khadijah teu acan kantos. Nurutna ka bina-bina sampai ngorbankeun harta banda keur dakwahna Kangjeng Nabi. Kongkorong dikorosotkeun, gelang diuculkeun, ceuk bahasa orang nama jungjunan, tong jantan pusing, tong jantan emutan, tak ieu biaya kangge ngaji mah mangga sok angge abdi maridho ikhlas lillahi taala kucakatna ge tos bingan. Paingan Nabi leungitkeun ka Ibu Khadijah. Tos nikah sareng Siti Aisyah da masih emoteun keneh. Ya. Cek Siti Aisyah teh, ya Rasulullah, tos tenyemutan teh Ibu Ija. Panaya abdi. Cek Nabi mulai nu bisa nempatan posisi Khadijah. Ajennya ajen lebih gelis tapi lebih mecakeun jeung Ibu Khadijah. Sabab korban belana lahir turbatin. Teu acan kantos nyarios suantena satarikeun Kangjeng bisa teu urang model kitu. Kusabab anjeunna nahan diri ngajena nu jadi salaki sumping malaikat Jibril, ya Muhammad idza atatka Khadijah faballigh an rabbiha salam wa anni. Muhammad, engke bakal datang Khadijah sakedeung deui, titipkeun salam ti Allah jeung ti kaula. Dititipan salam ku Gusti Allah jeung malaikat Jibril. Idza atatka Khadijah faballigh an rabbiha salam wa anni. Mun Siti Khadijah datang, sampaikan salam ti Allah jeung ti kaula. Waduh, dititipan salam ku Gusti. Urang mah dititipan salam ku RT ge meuni agul banyak. Bapak RT salam ka kamu woy. Wa akhbirha bi anna lahal jannah. Bejakeun ka Khadijah engke jaga di poe kiamat Khadijah bageus meunang tempat khusus spesial di sawarga. Diganti ku Allah sababna an cariosan teu salangkungeun suantan Kangjeng. Matak wayahna niatan karena Allah ameh digantian lagi kontan. Kadang-kadang orang teh nyadar teh nyawa eta gaganti Allah. Teu kudu didaguan bisik capek ngadaguan. Al intidhar aharru minan nar. Pagawean nu panglilahna teh nungguan. Bener teh? Pagawean nu panglilahna telat 2 menit ada. Kekecilikna ge 10 kali mah. Kecilik lila bisa ngantri. Komo ngantri ari keur init-initan di kamar mandi umum. Ya bagus menon bisa. Bila kadar 2 deui. Nah, kalau mending kade miling-miling ka tukangan kamar mandi, nantung dina kembang. Butang eta mah. Al-intidhar aharru minan nar. Nungguan mah pang panas-panasna leuwih panas tibatan seuneu. Geus tong ditungguan, nu penting mah amal soleh migawe kahadeankeun ku Allah di kontanan. Boa-boa kahadean nu katarima ku urang teh ladang amal soleh nu dipigawe dipopohokeun. Min alamatis min saadatil mar'i dicirina jalma anu bagja nisyanul hasanatil madiyah. Sok poho kana kahadean nu geus kaliwat. Wa nisyanul hasanatil madiyah cirina jalma anu bagja teh sok poho kana kahadean nu geus kaliwat. Poho peuting geus tahajud bada jeung kuring mah ulun nanya naon pada aya tamu kakalepan cenah nambah istri nambah gungga Pak Ustaz mohon ceng teh keur wangi tahajud tadi tanya sok inget teh kana kahadean teh alus nama dipopohokeun keun
da masalah nulis malaikat mah pasti aya catatanana. Kaum muslimin muslimat anu mulia, mugi Gusti Allah maparinan babalas urang mah hayang dua dobal di dunia jeung di akhirat. Di dunia hayang bagja, di akhirat yang bung cilaka. Sanajan orang teu pantas pisawargaeun atuh nyantong di kana neraka ngan syaratna nu pieu turutan batur anu geus jadi picontoeun sagala rupana lillahi, ngorbankeun kasenengan karena Allah bakal diganti. Nabi Sulaiman ngorbankeun kasenengan, biasana seneng balap kuda sabab ngaganggu eling ka pangeran dipencit, diganti tunggangan aku naon angin tu nurut, angin nurut ka Nabi Sulaiman. Urang mah sorangan geuling hasta aduh gitu deh. Nabi Sulaiman mah angin nurut, jin ifrit narurut. Mun hayang nanu teh kari nita ka jin ka ifrit sampeukeun ka aya jelema non jin ifrit ditita ku Nabi Sulaiman teuleum ka lautan. Barang teuleum slup teh ka laut, barang dijahit bet aya kubah. Kubah teh model kamar leutik jiga momolo luhurna teh. Barang dijahit aya budak ngora, kasep ngalampareng kone. Atuh Nabi Sulaiman penasaran ujang kasep di mana asal mulana bet aya di jero laut. Cek budak nu ditanya, "Numawi abdi teh berkah doa pun biang." Nah, nu jadi lantaran berdoa pun biang aya di jero laut. Numawi kapungkur teh pun bapak teu damang. Teras ngantunkeun abdi teh sareng pun biang we ka mana-mana. Abdi ngaladenan pun biang teu emut kana sagala rupa. Ngaladenan pun biang karena Allah. Rek ngaji mun bahasa urang mah digandong. Sanggup teu urang kikituan? Sanggup teu? Lah kadar KPM nitip martabak we nyai bejana sok aya martabak di PM ari aya mah aya mapan ari meuli teh kudu duit santri jimat teh cenah pan murah murah nama murah pan budak teh hayang naik odong-odong aya we alasanna cenah kami teh meuneu lalieurna mah momen meh hese dahar ditita teh matak sing nurut dahar meuni hararese cenah beuteung nyeri geus 2 poe cenah pulak balik we ka nah dahar daun jambu cenah hayang dipariksa ari dipariksa teh yeuh mah kudu daftar heula lila pan kami teh raripuh ai salaki maneh salaki kami manguseup naudzubillah eta budak ora ditale ku Nabi Sulaiman. Nah anu jadi sasakalana kasep teh di jero laut di jero kamar leutik jeung budak sumuhun pun biang teh kapungkur teh dicacanak we ku abdi atuh sawaktos anjeunna teh damang malas tadi dina lebah ngadoana teh kadangu ku sim kuring teh ya Nabi cek ibu cek pun biang nun Gusti ya Robbana lamun teh abdi pondok yuswa dikersakeun kedah maot ayeuna ridho lillahi taala mung wiat pun anak dina lebah kuring ninggalkeun wayahna tong ditempatkeun di taneuh tong ditempatkeun di langit di angin di awang-awang ataupun biang pondok ninggon dongeng gancaning carita maot bur we dikubur di Pulasara atuh kuring teh bingung teu mangitungtung liuk leuweung cuklek heula cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung liuk dengan liuk lain jauh ka inung ka bapa anjeunna kokoloyongan sisi laut bari sorangan ngalamun bae rek ngomong ka saha rek curhat ka saha rek nelepon can aya HP atuh tungtung ngahulang nepikeun ka tengah peuting atuh kuring bingung rek indit ka lembur-lembur nu mana
akhirnya lelempangan sajeroning ke lelempangan ujug pre hareupeun aya kamar tak nu ieu kamarna teh duka ti mana asal mula panasaran kuring teh da aya lawangan yo di pelengekeun anu kolong mah gede berarti kan pelenge pelenge pantot teh dibukakeun ku kuring pelenge leutik berarti pelenge mun gede geus lama ka ditu ngagemblong nya gemblong geus lega gemblong atuh penasaran kuring teh sup barang asup dumadakan pantona teh nutup ku sosorangan copluk kudu trak we siga aya nu mancing ti harita kuring teh bingung Gusti cenah geus sabaraha lila anjeun di jero laut aduh kateuing tipun biang teu aya teh dugi ka ayeuna duka sabaraha tos nu kalangkung cenah ari dahar kumaha teu dihuapkeun cenah maksudna di mana dahareunana duh ka Gusti da upami sim kuring kerenteng patuangan lapar ujug-ujug aya tuangan di kamar teh hayang naon bae ge aya hayang martabak aya hayang kejing aya cenah nyameureun anjeun teu apal beurang jeung peuting di jero laut apal kumaha carana upami siang kaleresan lebet kamar teh caan kaleresan upami poek berarti tos lebet waktos wengi akhirna cek Nabi Sulaiman kanu ngarariung di dinya deleukeun berkah nan ngabelaan indungna karena Allah ku Allah diganti kanikmatan kesenangan teu kudu ripuh segala rupa disampakeun ta urang ibadah nu karna Allah ge sugan muga-muga diganti karna Allah digantina dunia jeung di dunia ku kasalamatan ku kasenangan ku katenangan di akhirat muga-muga we urang da asal mulana urang teh ti sawarga nih halo urang teh aslina mah penduduk sawarga di dunia mah ngumbara ngaliwat ari ngaliwat teh sok lila teh sagedeung ngiuhan jika nu ngiuhan sakedeung da ujug-ujug rek ngeusan urang teh korosot lahir oe-oe dihuapan ku indung dititah diajar lumpang dipanggil ke pepenitan gede menang jodoh rumah tangga boga budak gering pae terehnya ini dengan sakedeung nuli lama jaga di akhirat tak urang kegiatan teh keur ngumpulkeun bekal sabab jauh akhirat teh kegiatan 3000 tahun seberapa tahun 3000 tahun sarukup bekal niraha balik atuh tong di pikiran maut mah tong di pikiran teu di pikiran ge datang teh geus boga antrianana jika arisan pasti keluar da geus aya ngaranan ge ambeh teu kesel nungguan maut ku Allah panas sampai terpegel urang nungguanana maka dieusi ku pagawean-pagawean nu matak ngecak beri ngaji reup sare koloyong ulinkeun eta mah keur ngadagoan antrian nembe aya wartos leres mah pangarsa Ibu Lasih binti Kamid nembean dipundhut ku Gusti Nu Maha Suci ugia iman Islamna ditampi ku Allah kasayanana ditampi ku Allah kalapatanana dihapunten ku Allah amin ya rabbal al-fatihah. Iya karena suratul ladzina an'amta 'alaihim tos kana ngantunkeun teu urang milik didaroakeun tak mending ti heula didaroakeun
Yun. Panderi bisa kudu kemandian mana we urang waktosna mudah-mudahan mautna sing sae husnul khatimah amin ya rabbal kaum muslimin muslimat anu mulia insyaallah mingon payun jimat di mana Pak Haji kita sing sehat sadayana malihan aya wartos anjing we beribadah giring ka Pagandon sayurna di diangkut dijemput badai kembali di balai desa Mangga badai di pesantren Mangga mudah-mudahan sehat sadayana tasbih subhan